Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Petir si sambar nyawa kerung kajurung kurasa penasaran terus nyarita. Nah sentingan beja kumaha gitu anu kudu jadi bahan perhatian ke urang saraya teh. Jika sok jelaskeun ka dewek Jawar Idaman. Jawar Idaman. Ahai, jantan begieu Ki Petir ya. Juga Dewi Kayang manise permata hatiku. Selentingan beja yang si Jawar Idaman terima yaitu tentang si Jagal Hawuk, anaknya si Warangkas dari Manintin, dan si Jagal Hawuk anak lelaki yang umurnya sebaya dengan Nang Bule. Menjadikan lebih jelas nama ya beginilah. Selenting beja yang katampi mah gitu tanya kumanggali ku si Jawar Idaman hari tadi dijelaskeun. Ngeunaan selentingan anu kungsi kadenge ku si Jawar Idaman. Si Jagal Hawuk anak Ki Warangkas ti Manintin anu jadi indungna. Waktu gempuran barisan Darmayuda datang, dibaturan ku Mbah Rangkebong jeung Ki Hambaraka katus Guntara, terus arindit ka Alas Wengker. Nurutkeun beja mah, Ki Hambaraka jeung Guntara mah cicing di salah saeja lembur anu teu pati jauh ka Alas Wengker. Sedangkan si Jagal Hawuk jeung Mbah Rangkebong mah tumetep di Ki Warangkas anu jadi bapana. Tapi lantaran hayang bisa balas dendam ka Nang Bule jeung kulawargana, Sirawing jeung kulawargana Sirawing manehna numpi diri olah tapa pikeun ngaronjatkeun kakuatan elmuna. Anu akhir balding supagi tangtu bakal balas dendam ka Nang Bule. Ki Petir si samar nyawa harita terus nyaita deui. Nu dibayangkeun ku dewek mah mun tepikeun ka eta budak laki nyata Nang Guru jeung si Jagal Hawuk anu sarua pada terus jago ngalakukeun tarung tandingan, tangtu bakal narik perhatian sakabeh jago jeung jawara anu keur makalangan di dunya kajawaraan. Secara pribadi dewek tangtu bakal ngajagokeun Nang Guru anu bakal unggul. Sabab kungsi kaalaman ku dewek kumaha kahebatan jurus panunggal daya waruga mangrupa jurus kahiji ilmu panunggaling jati anu keur diyakinkeun ku Nang Guru ku cara numpi diri di jero sumur Legok Panamping. Dewi Kayang harita milu mairan caritaan. Adik getang tuwe sarua jeung Ki Petir. Untuk pikeun ka Nang Bule tarung tandingan ngayunan si Jagal Hawuk bakal ngajagokeun Nang Bule da. Artina Nang Bule anu bakal unggul memang kitu anu diharapkeun ku urang. Yang mudah-mudahan wes menjadi kenyataan. Secara pribadi Ki Petir mah tang tuwe bakal ngajagokeun Nang Bule anu jadi guruna. Anu bakal unggul sabab geus kungsi kaalaman
kumaha kaibatan jurus panunggal daya waruga mangrupa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna anu keureut diyakinkeun kunang bule anu mahatak numpi diri di jero sumur legok panamping. Dina kayaan keur kitu harita kipetir jeung manggali si Jawara idaman kitu di Dewi Kayang jadi karageteun ning aya jirim anu ngajrerat saterusna mancuh dina tangtunganana. Anu datang teh make baju dina warna Jawara. Eta jago kolot teh beungeutna kareng galak. Sikep jeung caitana kawilang sombong oge. Bari ngabagikeun paneutupna ka Kipetir jeung manggali si Jawara idaman jeung Dewi Kayang eta jago kolot teh terus nyarita. Si lain jiluan teh kudu kaget sia. Bisi hayang nyaho dewe katelah Mbah Bentar Pasir Sangar. Ngahaja turun gunung sabab menang beja ya budak lalaki ngaranang bule boga catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Eta catatan rahasia kudu dibikeun ka dewek. Sabab ilmu anu aya dina eta catatan rahasia moal kataekan ke budak lelaki pantar sidang bule mah. Anu matak dewek hayang banggih langsung jeung sidang bule euy. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan Mbah Bentar Pasir Sangar anu sombong ngajadikeun Kipetir si samar nyawa kasinggung oge. Harita Kipetir kitu deui si Jawara idaman jeung Dewi Kayang langsung carengkat nangtung harita Kipetir anu langsung nyarita. Si lain tong ngagampangkeun hayang panggih jeung nang bule sagarupa sia teh. Si lain kudu ngarti Mbah Bentar dewe Kipetir jeung samar nyawa jeung ieu nu duaan si Jawara idaman jeung Dewi Kayang boga tugas jeung kawajiban nu sarua nyata kudu bisa ngamankeun jalma anu datang anu bakal ngaganggu kana katenangan nang bule anu kenumpi diri di jero sumur go panamping. Anu matak si lain teu gampang itu wae panggih jeung nang bule. Mun masih keneh tetep maksa maka si lain kudu bisa narima kana katangsuan anu baku. Kadang tuan ulu maku kumaha maksud si lain Kipetir euy. Coba jelaskeun ka dewek. Nu jelas dewek tetap kudu bisa panggih jeung sidang bule euy. Dewek bakal dijelaskeun. Mun si lain keukeuh maksa mangka si lain kudu mampu ngungkulan acen pangarti tilu jalma anu ngajaga di sumur go panamping. Mun tepikeun ka mampu si lain bisa langsung turun ka jero sumur go panamping. Saterusna si lain kudu ngarti nang bule sanajan budak keneh tapi ku dewek mah dijadikeun guru deuleu. Malah dewek geus diangkat murid gudang guru. Mbah Bentar Pasir Sangar nyarita deui di baru jeung seri. Ari si lain jalma waras henteu Petir. Dewek lila makalangan di dunia kajawarahan. Anu saterusna undur diri tumatep di Pasir Sangar bae terus ngalonjatkeun kakuatan ilmu dewek. Disambung ayeuna dewek ngahaja turun gunung. Bercakar ayeuna manggihan jago kolot anu diangkat murid ke budak satepak. Anu matak si lain bener-bener bodoh jeung belagu. Biaku sarangan sia bolok teh. Petir manggali si Jawara idaman kasinggung oge ngadenge caitan Mbah Bentar harita terus nyarita. Kamu jangan ngomong ka manakarap atuh Mbah Bentar. Kawasain mengkolot kamu teh. Menjadikan bicara asal ngena sorangan. Istilah sungut teu diwangku, letah teu tulangan. Kamu harus mengajenan kepada semua orang dong. Harus tahu kamu teh
Memandang kepada orang lain harus seperti kepada diri sendiri. Apa yang sudah diomongkan sama Ki Petir memang betul. Aku Gali Surali, si Jawara Idaman, dan Dewi Kayang, permata hatiku, membogaan tugas dan kewajiban untuk mengamankan orang yang datang dan akan mengganggu ketenangannya Nanggule. Yaitu mengganggu ketenangannya Nanggule. Jadi kamu jangan menghelakan PPD Ingkreng. Memangnya kita bertiga tidak akan takut menying harapan siapapun juga. Si Jawara Idaman tidak akan ciut meninggali kamu pupun cerang juga. Ahai. Dewi Kayang milu nyambungan karena cerita si Jawara Idaman ditujukan ke Mbah Bentar. Andika tuh kudu nganggap bodoh jeung belegu kaki Petir sagarupa Mbah Bentar. Sabat jelas anu bodoh jeung belegug mah sabenerna mah Andika. Geus puguh catatan rahasia teh milik Nanang Bule. Kalau kahayang apa milik Banda Batur. Tuh kudu jumago hirupa ye. Tuh kudu jumago. Sabab kuring tiluan memang boga tugas jeung kewajiban pikeun ngamankeun gangguan ti jalma saperti Andika. Ngarti meureun? Mbah Bentar nyiak beureum beungeutna. Beuki sangar paroman beungeutna saterusna nyarita deui. Ya. Si lain tiluan geus montong loba carita sapetir Jawara Idaman Kayang. Di sisi lain hayang ngabuktikeun kakuatan ilmu dewek. Hasok maju babarengan huruf dewek ku tiluan sia. Tong saurang-urang kagok ke dewek mah. Dewek bakal dibuktikeun kemampuan ajen pangarti dewek. Geus bisa dipastikan ku dewek dina waktu anu moal lila si lain bakal dilubuhkeun ku dewek. Ki Petir sisa mernyawa. Ngareret ka manggali si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang becus nyarita. Di lain duaan tu kedua ka maju tarung. Dewek heula we anu bakal ngayodanana ye. Sabab dewek panasaran hayang ngabuktikeun tepikeun ka mana kamampuan ajen pangartina si Bentar teh ye. Anu geus nganggap enteng ka dewek. Eta mangkuluk memang somong. Dewek kudu mampu hungkulan ajen pangartina si Bentar. Si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang bisa ngarti sarta narima kana caitana Ki Petir. Si Jawara anu leuwih ti nyarita. Ahai. Si Jawara Idaman menjadikan mengerti dengan apa yang Ki Petir omongkan. Hanya saja Ki Petir harus tetap mamaspadaan dong ya. Sebab bukan tidak mungkin si Mbah Bentar membogaan kemampuan ilmu yang hebat. Dengan demikian maka jangan anggap enteng kepada lawan ya Kinya. Harus diupayakan untuk dapat mengungkulan lawan Ki Petir. Bukan begitu permata hatiku sayang, cantik? Benar Ki Petir. Abdi miharep sangkan dina tarung anu bakal lumangsung. Ki Petir bakal aya dina kaunggulan. Anu matak nuju lawan kudu bisa diungkulan Ki Petir. Ki Petir maju dua lengkah ka hareup, mancuh dina tangtunganana, neuteup seukeut ka Mbah Bentar betus nyarita. Bentar. Lain ngontong wakas omong sia. Make jeung nangtang lawan minta dihurup tiluan sagarupa. Lain dacan bakal dina kaunggulan deul. Anu matak ijen jajaten heula jeung dewek ya Bentar. Mbah Bentar minta deui di Bandung Seuri. Lain teunya, Petir. Kakuatan ilmu Bentar jagat anu kacangking ku dewek geus bisa dipastikan moal mampu dimangan ku ilaing.
pikeun ngonggolan mangkalo kawas lain anu berat kujulukan si samar nyawa dewek moal make kudu lila bakal mampu ngarubuhkeun si lain hehehe. Ki Petir ngajrelat ka tempat anu lega. Dina jarak nu anggang harita langsung sagadiri pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu kilat Bajra Dewa betus nyarita. Caitan si lain tacantang tu bakal kanyataan bentar. Eleh jeung menang dina tarung marupa kaayaan anu maku dina mangsana ijen jajaten. Sabab ku dewek geus bisa katebak. Jalma seperti si lain ngan ukur sombong jeung gede omong deuleu. Kamampuan ajen pangateuy si lain bakal majus kangaranan tarung ngalawanan dewek. Anu matak tong waka nganggap enteng lawan sabentar. Mbah Bentar malah caitan nu jelawan. Si lain geus montong lobo carita Petir. Buktikan kemampuan ijen pangarti si lain. Reka gunakan kekuatan lebu naon wae pikeun ngarubuhkeun lawan ku dewek bakal disihareupan deuleu. Sa? Tong asa-asa jeung dewek. Ki Petir ngalakukeun gerakan di tempat. Saterusna leungeun katuhuna digerakkeun didorongkeun ka hareup bari ngagrog. Tadah ku lain bentar. Kekuatan palajang kilat Bajra Dewa. Tina leungeun katuhuna Mbah Bentar ngaluarkeun getaran kekuatan anu mapak datangna kilat anu ngablesat. Tarlahus hiup pedas. Bantrokan dua kekuatan nimukeun sora anu ngabledak. Ningali kekuatan panalajang jauhna bisa dibendung lawan. Harita Ki Petir ngagerakeun sapasang leungeunna. Wush. Dua kilat ngabelesat deui muru kana tangtungan badan lawan. Mbah Bentar ngagerakeun dua kali leungeun katuhuna. Hiuk. Dua getaran kekuatan mapak dua kilat anu ngabelesat datang. Terblesat, hush, peledak. Bantrokan dua kekuatan yang mukena dua kali sora anu ngabledak. Ki Petir kelung bari ngahuleng ngomong dina jero hatena. Kurang ajar. Kekuatan panajang jarak jauh aing nu digunakeun kekuatan ilmu kilat Bajra Dewa tetela mampu dimendungkan lawan. Aing penasaran kudu leuwih ngalonjatkeun kekuatan palajang mun kayak kieu mah. Sedengkeun Mbah Bentar ningali nu jilawan can sagadiri harita terus nyarita di Bandung jeung seuri. Kumaha deui ketak si lain Petir. Gunakeun deui kekuatan palajang kilat Bajra Dewa nu hebat euy. Mun memang si lain masih kene penasaran, Ki Petir ngalakukeun di gerakan di tempat. Saterusna pilih genti sapasang leungeunna didorongkeun ka hareup. Opat kilatin belesat babarengan muru kana tangtungan badan lawan. Mbah Bentar ngalakukeun gerakan di tempat. Saterusna kajadian aneh lumangsung sakujul badan Mbah Bentar siga anu dipulen ku cahaya hejo sakujul badanna. Waktu opat kilat datang, tetela teu mampu nemu cahaya hejo anu ngabuleun sakujul tangtungan badanna. Malah Ki Petir anu harita ngadaligdeug mundur dua lengkah ka tukang. Gancang Ki Petir ngajaga kasaimbangan terus mancukeun tangtunganana. Ki Petir ngahurang dewe bari ngupatna jero hatena. Haduh. Edan. Aing bener-bener kaget ningali kekuatan ilmu si Bentar. Sakujul tangtungan badanna di bulan ku cahaya hejo. Kekuatan panajang opat kilat anu ngablesat tetel teu mampu nembus eta cahaya hejo. Ngagunakeun kekuatan lembut naon si Bentarnya.
kalaka aing anu ngadaligeg mundur ka tukang ningali kana kaayaan seperti kieu mah aing kudu ngalakukeun tarung langsung tarung dina jarak deukeut ieu sabab kakuatan panah yang jarak jauh mah tetela bisa diungkulan ku si Bentar. Ajar Mbah Bentar ngagibeugeun awakna cahaya hejo anu ngabuleunna sakujur badanna jadi leungit. Harita Mbah Bentar yang sarikeun anu jirawan. Si lain geus teh kudu ngagunakeun di panajang jarak jauh petir. Sabab wewenang panajang kawas kitu patut digunakeun ka dewek mah euy. Kakuatan ilmu kilat baja dewa eueuh hartina digunakeun pikeun ngarubuhkeun dewek mah. Kabuktian kakuatan panajang 4 kali. Si lain teu mampu namusak nanti keampuhan jurus benteng sagala hejo mangrupa bagian tina ilmu Bentar jagat. Ki petir males caritan dilawan. Bentar si lain tuh kudu waka boga anggapan atau mastikeun ilaing bakal aya dina kaungkulan deuleu sabab tarung masih kena lumangsung sia dewek masih kena mampu nuskeun ieu tarung. Geus waktuna dewek tarung langsung tadah panjang dewek hayya jorelat cilung Ki petir ngajoelat majuna rajang dibarengan ku ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tanaga lapisan meh sapinuna. Mbah Bentar nu ditarajang tetep mancu dina tangtunganana daya karapikeun nyingkahan datangna panarajang lawan. Waktu panajang lawan datang harita Mbah Bentar ngabendung panajang lawan bantrokan kakuatan tanaga lapisan tingkat tinggi ngaliwat dengan masing-masing lumangsung saukieukeus balukar tina eta bantrokan Ki petir ngabangkieung mundur tepikeun ka 4 lelengkah ka tukang sedengkeun Mbah Bentar masih tetep teu ingkah di tempatna. Ki petir gancang harita ngajaga kaseimbangan badana bangkieung dalig deug raneg saterusna mancukeun di tangtunganana bari ngatur ing hapan-hapasna manggali si Jawa Idaman jeung Dewi Kayang jadi karagetan oga ningali kakuatan daya pangbendung Mbah Bentar anu ngajadikeun Ki petir ngabangkeun kadorong mundur ka tukang ayakan 4 lengkahna sedengkeun Mbah Bentar tetep teu ingkah di tempatna. Dewi Kayang negrakeun ka salempangan hatena harita nyarita ka si Jawa Idaman ningali kana kaayaan anu keur lumangsung terus terang abdi jeung salempang oge teu kanggali apa ya sabab kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi Mbah Bentar bangun leuwih punyul palang siang Ki petir anu bakal kasoleh jagaten kanggali. Tenang sayangku, don't worry atuh sayangku ya. Apa yang Dewi Kayang manis permahatiku katakan memang betul juga sih. Akang juga membogaan pemikiran yang sama. Maka dari itu kita berdua menjadikan halus tatan-tatan ini mah. Sebab seandainya Ki petir dirubuhkan lawan, maka kita juga maju barengan untuk mengayunan Mbah Bentar Pasir Sangar. Dengan gabungan 2 kemampuan ilmu silat kita masing-masing, ya diharapkan akan dapat apa itu mengungkulan lawan. Begitu tah permata hatiku cantik jelita, ya Dewi Kayang, nya tujuan karena caitaan si Jawa Idaman. Abdi siap. Sata satuju karena caitaan Kang Gali Kang. Ina mangsana urang maju babarengan jelas. Urang kudu mampu ngukulan anjeun panghati nuju lawan Kang ya. Sabab mun tepikeun ka Jajaten. Sokomo mun tepikeun ka Mbah Bentar ngabinasakeun sakabeh lawanna. Mangka Mbah Bentar bakal
turun asup ka jero sumur logo panamping anu nembus ka jero gua panamping nyata tempat nu dipake numpi diriku nang bule Kang sayangku. Hai. Aduh, sorry banget ya sayangku, aku tuh lagi engap nih. Dari malam batuk aku teh. Ya cepat sembuh ya sayang. Dimengertos sama akang juga Dewi Kayang manise pelmata hatiku. Sekarang mah kita badungan saja dulu lah. Bagaimana akhir pertarungan yang sedang berlangsung ya, oke? Harita si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang pada musirkeun di palenteupna. Ka tempat lumangsungna tarung. Kipetir sok sanajan kayaan bari masih muka kaget. Harita masih kene penasaran. Anu matak langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan Panarajang anu sapinuhna. Mbah Bentar bangun anu geus nyahueun. Mun anu Jirawan teh bakal ngagunakeun sakabeh kemampuan dirina. Harita terus nyaritakan Jirawan. Podewe geus bisa ditebak petir. Silai bakal ngagunakeun kekuatan Panarajang nu sapinuhna. Mangrupa kekuatan Panarajang anu panganggesan. Tapi silai kudu ngarti deuleu. Mangrupa kenyataan anu bisa dibantah ku Silaing Petir. Kekuatan ilmu Bentar Jagat nu digunakeun ku dewek memang leuwih punjul. Sabab kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi dewek leuwih hebat di anu Jirawan. Silaing pasina oge masih kene penasaran. Sor. Maju naojang Silaing Petir. Ki Petir geus coba dicarita harita ngajerat maju narajang. Teruskeun satalungna Bentar. Dadah kekuatan Panarajang jut. Waktu Panarajang lawan datang dibendung deui ku Mbah Bentar. Gese waktu sababaraha detik tisanggeusna ngabendung Panarajang lawan. Harita Panarajang leungeun ka tu Mbah Bentar ngahantem kana dadalawan. Sat hiuk tu berodes. Aduh. Rubuh aing. Ki Petir ngagero kaget. Bari nahankan nyeri saterusna badana ngajengkang oleh abgat tukang geus teu bisa ngajaga kaseimbangan badana. Jengkang koleab kebut. Ki Petir harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Mbah Bentar geus rek ngajrelat rek kabinasakeun nu Jirawan. Kabur datang si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang anu ting cerat datang sarta pada mancukeun tangtunganana di hareupeun Mbah Bentar. Manggali si Jawara Idaman nyabut popongkolna anu diselapkeun dina cangkeng belah kencana. Dewi Kayang ge harita mesak bedog si rujak. Si Jawara Idaman musirkeun paneutupna ka Jirawan bari tus nyarita. Ahai. Nantilanan, Bro. Jangan menggambangkan. Mau ngabinasakeun lawan sagarupa yang sudah dirubuhkan. Jangan begitu dong. Itu mah menjadikan tidak bisa begitu saja. Binasakan Ki Petir. Sebab masih ada 2 orang lagi yang akan mengayunan lawan. Dan orangnya sekarang berdua sudah menantang di hadapanku, Mbah Bentar. Dewi Kayang nyambungan kana caitan si Jawara Idaman ditujukeun ka Mbah Bentar. Mbah Bentar, sok sanajan andi kami banda kekuatan ilmu anu hebat. Tapi kerkuring kitu deui si Jawara Idaman moarek sentar pikeun ngayunan nuju lawan. Malah mentepikeun ka kuring duaan ngarandapan ajal babarengan dina ieu tarung. Taya bayana kerkuring mah. Anu jelas kuring duaan geus ngalaksanakeun tugas jeung kewajiban anu sakuduna.
Mbah Bentar harita ngumbar caritaan. Si Laing duaan memang bakal ngaranapan nasib seperti nu diomongkeun ku si Laing kayak nyata bakal ajal babarengan teu. Sabab geus bisa dipasikeun sanajan si Laing maju babarengan, tetep si Laing duaan lain taringan dewek. Malah sanajan dewek kan ku si Pagi jeung si Nang Bule, tapi dewek geus bisa ngukur tepikeun ka mana kakuatan elmuna si Nang Bule. Anu masak catatan rahasia ilmu Panunggalan Jati, kalah kumaha oge bakal jadi milik dewek sia. Si Jawara Idaman malik yang serikeun nu Jerawan bari terus nyarita. Ahai. Kamu jangan ngomong ke mana karep atuh Mbah Bentar. Pikir dulu dong. Pak Bilong sudah tahu dan bisa ngukur akan kemampuan Nang Bule segala rupa. Kamu harus tahu, Nang Bule walaupun budak lalaki mangkat rumaja, akan tetapi bisa dipastikan kekuatan ilmunya lebih hebat dari kamu. Kenapa Bagindang? Sebab ilmu Panunggalan Jati Sampurna yang ada di catatan rahasia sudah hampir dikuasai sepenuhnya. Lo mesti tahu sih. Sekalipun kamu membukan kekuatan ilmu yang hebat, menjadikan tetap tidak akan mampu mengimbangkan kekuatan ilmu Nang Bule dulu. Katinga ahli Mbah Bentar kerung ngahulang sakedeung sabab kageteun ngadengar caritaan ti si Jawara Idaman. Salaku jago kolot anu mibanda kemampuan ilmu silat tingkat tinggi, geus bisa nebak kekuatan ilmu Nang Bule tang tuwe teu bisa dianggap enteng. Si Jawara Idaman ningali Mbah Bentar ngahulang harita terus nyarita deui. Ahai. Aku sudah dapat menebak, bro. Mbah Bentar menjadikan kaget juga kan? Sekarang aku akan ceritakan kejadian yang pernah berlangsung. Beberapa hari yang lalu, ada 3 orang jago, dia jago kolot, yang ilmu silatnya pada hebat dong. Membogaan maksud ingin merebut catatan rahasia. Kemudian ketiganya bertarung melawan Nang Bule. Dan di saat itu Nang Bule menggunakan jurus Panunggal Jati Sampurna, merupakan jurus pertama ilmu Panunggalan Jati Sampurna. Lalu apa kemudian yang terjadi? Hanya dengan sageprakan, ketiga orang lawannya dirobohkan sama Nang Bule, menjadi pepetek. Yang aku katakan ini adalah kenyataan yang sebenarnya Mbah Bentar. Swear deh. Mbah Bentar pasir sangar ngahulang deui tapi tergatus cerita. Dewek geus moal ka pangaluhan ku caitaan si Laing Jawara Idaman. Lalu jarang dewek teu percaya kana omongan si Laing. Anu ngasalukun ngareka caitaan hungkul deui sia. Anu jelas si Laing nyumputkeun kasentar hate bakal selalu ngalawanan dewek. Sabab mualila deui si Laing duaan bakal ajal babarengan kulungan dewek Jawara Idaman. Dewi kayang anu geus saga diri jadi amakon oge. Musirkeun panentepna keur dilawan terus nyarita. Andika teu kudu ngumbar wae caitaan Mbah Bentar. Kuring teh emang patung. Jatang tuna kuring kan akan bertindak. Kuring bakal ngabuktikeun kemampuan diri. Pikeun ngajaga diri. Pikeun ngabuktikeun anak tadah ieu panalajang. Iya. Sore lacung Dewi Kayang harta milaan majuna rajang dituturkeun ku jelatna si Jawara Idaman anu milu marengan kana panarajangna. Mbah Bentar ditarjang harita teh ingkah di tempatna. Sabatan bedog si Rujang ngarah kana beuheung lawan. Bedog si Rujang ditakis ku leungeun kencana Mbah Bentar. Sok terang nimbulkeun sora anu ngabelentrang
Bugue Dewi Kayang jadi kagetun. Datang panerajang Hijawala idaman, tungtung senjata popong korek noto kana dadalawan. Rikat ditakis ku dengan katuna Mbah Bentar. Harita Dewi Kayang jeung Hijawala idaman pada ting daligdeug mulu katukang kadorong ku kakuatan daya pangbendung Mbah Bentar nu teu ingkah di tempatna. Manggali Hijawala idaman jeung Dewi Kayang gancang marancukeun di tangtunganana. Mbah Bentar gumbar caitanana. Si lain duaan moal mampu deuleuh sia. Nimbangan jurus benteng sagala hejo bagian tina kakuatan ilmu Bentar jagat anu digunakeun ku dewek deuleuh sia. Anu mantap geus si lain duaan masih kene penasaran. Leuwih hade gunakeun jurus anu leuwih ampuh jeung kakuatan panarajang anu leuwih hebat. Sabab panarajang saeng duaan anu tadi mah teu beda jalma anu kakarek anyar bisa kana jurus deuleuh sia. Alah setrek teuing panajang tadi mah oi. Hijawala idaman males kana caitan dilawan. Kamu jangan menganggap enteng dulu dong kepada aku ya. Sebab bukan apa-apa.